Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna, ibu bade ngajelaskeun materi ngeunaan warta. Sateuacan kana materi, ibu bade nerangkeun heula kompetensi dasarna. Anu kahiji, kompetensi dasar aspek pengetahuan 3.2 mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan teks warta. Anu kadua, aspek keterampilan 4.2 mendeskripsikan teks warta dengan memperhatikan irama atau tempo, artikulasi dan lentong kalimat. Tah eta kompetensi dasarna. Ayeuna tujuan pangajaranana. Nah, tujuan pangajaran anu dipiharep dina materi warta ieu nyaeta sanggeus kagiatan pangajaran rengse dipiharep siswa bisa anu kahiji maca warta pikeun maham eusina. Anu kadua nyebutkeun wangun warta. Anu katilu nyebutkeun eusi warta. Anu kaopat nyebutkeun unsur-unsur warta. Anu kalima nataan unsur basa dina warta. Tah eta tujuan pangajaran dina danget ayeuna. Sateuacan ibu ngabahas materi ngeunaan warta, ieu aya contoh warta Sunda anu dicandak tina YouTube Bandung TV. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun sanajan teu apal bakal kumaha reaksi vaksin Sinovac anu disuntikeun kana awakna, tapi dirina optimis bakal ngalaman hal anu normal. Eta hal teh diebrehkeun satutas dirina disuntik vaksin anu dipiharep mampu numpes sasalad COVID-19 sababaraha waktu katompernakeun. Satutas 3 poe sabemehna aub dina tes swab minangka hambalan munggaran uji klinis vaksin Sinovac, Gubernur Jawa Barat Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda jeung Kajati Jawa Barat ngadeg-deg deui ka Puskesmas Garuda keur disuntik vaksin anu dipiharep mampu numpes sasalad COVID-19. Cek Ridwan Kamil minangka tarekah pikeun ngurangan kaluang kana reaksi vaksin Sinovac, dirina ngahaja datang opatan sangkan bisa silih nguatkeun. Dirina ge kungsi ngararasakeun reaksi awal kawas carangkeul tur tak nyanyautan salila 5 menit satu tas divaksin. Sanajan teu apal bakal ngarandapan naon satu tasna, dirina optimis bakal ngalaman hal anu normal. Untuk mengurangi kekhawatiran kami datang berempat, jadi 4 kawan. Jadi semua saling mendoakan, saling menguatkan. Mewakili militer, mewakili polisi, mewakili aparat hukum, saya dari mewakili pemerintah ASN, kita saling menguatkan dan secara umum sebenarnya seperti kita divaksin waktu kecil lah ya, mungkin terasanya hanya 10-30 menit pertama. Nah berikutnya ini yang saya belum bisa prediksi, tapi feeling kami sih optimis tidak banyak masalah karena laporan dari selama ini juga yang sudah di minggu-minggu sebelumnya tidak ada indikasi-indikasi yang mengkhawatirkan. Sehingga melihat pola yang sama, kami pun akan mengalami hal normal saja dan mohon doa. Dan pasti kalau ada apa-apa kita akan terus terang kepada masyarakat, pada tim peneliti, ada hal-hal apa yang perlu disampaikan. Eta prak-prakan nyuntik vaksin teh dipaju jero 2 jam dina sawatara hambalan prosedur kawas dicokot sampel getihna, rapid test sarta pamariksaan bayah keur nyendekeun kaayaan fisik relawan. Satu tas kitu relawan dibere kartu keur laporan kaayaanana salila 14 poe samemeh disuntik keur anu kadua kalina. Salila proses uji klinis, relawan diperdih sangkan teu rea ngalakonan kagiatan kaluar ti lelewekna, dumeh kudu sayaga upama dipibutuh ku tim penguji.
Budi Hartati, Bandung TV. Eta salah sahiji contoh warta Sunda anu aya dina TV anu ibu dicandak tina YouTube. Tah ayeuna naon berarti anu dimaksud warta teh? Warta lamun cek bahasa Indonesia nama nyaeta berita. Aya oge ana nyebut warta berita. Warta teh nyaeta mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan, boh pamadegan dumasar kana kanyataan. Biasana warta teh sok dimuat dina media cetak atau media cetak seperti koran atawa majalah. Bisa oge warta teh diumumkeun dina radio atawa dina TV. Tah kusabab kacanggihan teknologi ayeuna mah warta teh bisa oge ku urang ditinggal aya dina media internetnya. Jadi kacanggihan teknologi teh mangaruhan kana media pikeun warta. Dina nulis warta teh kudu ngadunan unsur-unsur warta. Tah unsur-unsur warta teh sok disebut atawa biasa disebut ku istilah 5W plus 1H. Naon wae 5W plus 1H teh? Anu kahiji what, hartina apa. Lamun dina bahasa Sundana naon. Anu kadua where, artina di mana. Lamun dina bahasa Sunda ge sami, artina di mana. Anu katilu when, nyaeta kapan. Lamun dina bahasa Sundana iraha. Tah anu kaopat wu, siapa. Artina dina bahasa Sundana nyaeta saha. Anu kalima why, artina mengapa. Lamun dina bahasa Sundana naha atawa kunaon. Jeung anu kagenep nyaeta how, artina bagaimana. Lamun dina bahasa Sunda nyaeta kumaha. Tah eta unsur-unsur warta 5W plus hiji H. Tah ayeuna ibu bade ngajelaskeun masih materi warta lebet kana submateri struktur warta. Sateuacan urang nulis warta samemehna urang kedah terang heula struktur wartana. Ya, naon wae struktur warta teh? Anu kahiji nyaeta aya judul atawa headline. Anu kadua aya teras atawa dina bahasa Indonesiana nyaeta bubuka atawa intro atawa istilah lainna nyaeta lead. Sareng anu katilu nyaeta eusi atawa tubuh warta. Tah ayeuna naon anu dimaksud judul teh? Judul nyaeta kecap kunci atawa keyword nu ngawakilan warta kalawan gembleng. Dina teks warta judul teh biasana ngeunaan gambaran kajadian naon anu aya dina warta. Anu kadua nyaeta lead atawa teras. Naon anu dimaksud teras teh? Teras nyaeta inti tina sakabeh warta anu gembleng. Anu katilu nyaeta eusi. Nyaeta eusi teh
inti tina teks warta. Tah ayeuna hidup tos terang, tos paham karena materi warta ieu. Upami hidup tos paham karena materi warta, tah ayeuna aya sawatara latihan. Anu kahiji, prakteangan unsur 5W plus hiji H tina video berita Bandung TV tadi. Anu kadua, jelaskeun naon anu dimaksud warta teh. Anu katilu, praktataan deui struktur dina warta. Mangga tilu soal tadi ku hidup kerjakeun, tulis jawabanana dina buku tulis, lajengkeun dikintun dina Google Classroom. Tah sakieu wae pembelajaran materi warta ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Created using Powtoon.